صلوا على النور أحمد نور المنازل يا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhwatukum min ar-radha'ah dan seterusnya ayat. Hurrimat Allah berarti hurrimat diharamkeun alaikum kana jeung kabeh saha ummahatukum indung-indung arajeun kabeh antan ihu kana awin arajeun kabeh hunna kayu ummah masyaallah arisadat fi walil dari nyaritakeun mahram ame mahram teh lamun di lalaki berarti awewe anu haram di lamun di awewe nya salah sabalikna lalaki anu haram lagi tinggal diulang-balik we ke teman nu hiji nu haram dikawin teh ummahatukum indung. Ya lamun urang di dia urang gitu ya kajian awe mah teu kada oge lah. Kan di dia teh aya indung aya bapak. Ya. Ya abun ya berarti umul di indung ya abul akiti indung dia kisarua aya umul ab ini ti bapak aya abul ab akiti bapak ya urang di dia no diharamkeun teh kahiji indung rek ti jihad indung rek ti jihad bapak indung terus kali itu berarti erek indung urang atawa indungna indung urang erek indungna indung bapak indung urang misalkan di dieu teh boga dia ya berarti ya sekolah pisan jadi umu abil umi gitu ya berarti indungna bapak urang ti indung ya bisi gitu ya pokoknya mah ieu kaasup mahram kabeh kaluhur teh nya eta kieu lain masalah dikawin bae mahramna tabid laut misalkeun ieu aya keneh anu kolot mah sok panjang umurna teh mun aya keneh teh paantel kulit teh henteu bata kaasupna mah rom modelan indung teh ge sami yang keheula anu teh macan hiji-hiji makara ge ummahatukum erek di dieu boga indung leuyeul misalkeun ke dieu teh di dieu jadi umu umil umi berarti ini naik umurah indung kolot
uyut berarti nya. Ya kan uyut teh itu teh pernah pagi kurang jeung uyut bahkan jeung bawok ge. Itu nya aya keneh. Berarti heula teh. Jadi nu kahiji nu diharamkeun teh ummahatukum indung nya. Indung termasuk indungna kaluhur erek jihad bapak erek jihad indung atas ya artinya jadi iya mahram mahram gak pakai mahram tuh kita mah dari masalah nasab usahwala lagi itu kan lain teman dikawin lalaki sok sanajan lain dulu oke. Eta nu kahiji ummahatukum. Nu kadua wa banatukum. Ya, syamilat banatil aulad wa in safalna. Wa banatukum. Ya mah urang boga anak ti dieu teh. Ieu teh urang teh misal kawinan. Ya, jeung jawajah teh pamajikan. Nah, aya anak misalkan anak-anak teh buka luas lah. Ya sabar abai pokona malah. Kan anu dulu jadi ian aya anak lalaki. Ya. Aya anak awewe. Da bintun ieu teh weuhan euy lah. Bintun. Nah, ai ibnu aya bintun. Ieu urang di dieu lalakinya. Ada nu jadi ieu teh. Nah, wa banatukum anak awewe. Ya. Ieu mahram. Ade mahram. Anak lalaki geus teu kudu dicaritakeun eta mah sarua lalaki. Kawinan. Terus termasuk anak-anak awewe ti anak urang. Cucunya. Incu. Jeung terus kahandap incu buyut bawa terus kahandap. Kalau tadi siga indung kalau anak lalaki anak awewe sarua. Nya rek anak lalaki misalkan ieu teh boga kawinan di teh kawinan berarti nya Boga anak awewe. kawinan jazatul ibni misalkan ya pamajikan anak awewe urang nya ieu teh boga anak misalkan boga anak teh Sampai secara turunan. awewe geus lalaki mah teu dicaritakeun nya. Nah, aya berarti ieu teh naon bintul ibni incu awewe ti anak lalaki ieu ge sarua mah. Nah, ieu teh kawinan deui payu anak urang teh awewe teh. Jaujul binti boga anak bintul binti ieu teh bintul binti incu awewe ti anak awewe ieu ge mah terus kahandapna. Berarti sampai sebarat turunan aya sabaraha. 100 turunan oge sarua. Kemenang. Erek 100 turunan oge kahandap. Pada kaburu paeh. Ya, Kaumuran. isi kitu nya. Nah. Ya, jadi kahiji indung. Indung teh indungna indung ya. Terus
ninina indung erek ninina indung ti bapana indung berarti dia. Nah, terus atawa indungna bapak urang berarti nini ti bapak erek buyut ti nini bapak erek buyut ti aki bapak jeung saja pokokna mah kalitunya. Terus nu kadua nu diharamkeun teh anak awewe. Anak awewe teh termasuk anak awewe na anak-anak urang. Anak awewe na incu-incu urang. Terus kahandak erek buyut awewe na nyeteu menang dikawin walakeun ongkok. Incu uap mah eta. Ya keula acan. Kejadian juga nah. Acan kakara ge. Cicing mah acan agus kakara dua tante. Indung ya, terus Kaisukan anak Modelan inget dina dongeng sang kuryang beureunnya contohna. Amin kana indung. terus kadituna wa akhwatukum min jihatil abi awil umi. Terusna dulur erek saindung sabapa erek sabapa unggul erek saindung unggul. Berarti dulur mah digila ke dia. Lamun dulur saindung sabapa di dia. Ka dia. Ngaranna berarti ukhtun li abawain atau ukhtun sakik. Ukhtun sakikoh. Atau ukhtun li abawain. Dulur awewe nu saindung sabapa jeung urang. Ya. Atawa dulur awewe anu sabapa wungkul bedain indung. Di dieu berarti bijilna. Nya. Aya ukhtun li abin. Dulur awewe anu sabapa wungkul misah indung. Atawa di dieu bijilna. Dulur awewe saindung wungkul misah bapak kasupna teh ukhtun li umin. Nanti iya oge mah nah, jadi tadi indung anak terus dulur awewe nah harek saindung sabapa nah harek sabapa wungkul nah harek saindung kakara datangkah wa akhwa tutup macan tenang itu teh wa akhwa tutup geus sami dina perkawis wudu teu batal. Ya, tabid. Di mana-mana mahramna tabid. Ya, itu wudu teu batal kulit. Karena aing mahram teh aya tabid salilana aya sementara. Aya sementara mah engke dina wa antajma'u bainal ukhtain. Nah, nu diharamkeun teh lamun urang kawin kalanceukna maka adikna jadi mahram salagi urang kawin jeung lanceukna. Ta eta mah ku sabab salagi urang kawin jeung lanceukna sementara berarti mahramna teh lamun ka antara kulit teh anggar batal. Lamun istilahna teh lain dipegat mah meninggal salah sakurang asal geus jeung lanceukna kaci kawinan kalina. Berarti salami orang rumah tangga jeung lanceukna mah teh batal nya. Salami sok sajan orang ke rumah tangga jeung lanceukna ge sok sajan hirup kan. Batal angker orang tanu kitu sarua. Gitu. Jadi tiga omongnya. Halal tiga omongnya teh. Wa akhwatukum terus wa ammatukum akhwatu abaikum wa ajdadikum wa ammatukum ammah ma bibi ti bapak
atawa bibina bapak atawa bibina aki. Itu nya. Nah, berarti bibi mah bibit amah mah bijilna teh ti dulurna bapak, dulur awewena bapak. Berarti adik. Hah? Adik. Ya rek adina rek lancukna. Uwa awewe. Tah bijilna ti dieu berarti nya nu saindung jeung sabapa jeung bapa heuh. Arek anu sabapa unggul jeung bapa, arek nu saindung unggul jeung bapa. Ngaranna berarti ieu amahnya. Amah min jihatil ab. Ai amah mah pasti min jihatil ab. Itunya. Amah. Nah, atawa ti dieu ya berarti aya ummu abil abi. Ummu abil abi indungna bapak kolot urang ti bapak. Aya abi abil abi ya bapakna bapak kolot urang ti bapak. Tah ieu teh aki urang teh boga dulur awewe. Dek adina rek lanceuk da pokona mah aki urang boga dulur awewe. Ieu teh kan aki ya, aki ti bapak. Ya. Aki urang teh boga dulur awewe. Ngaranna apa kene? Bibi ti bapak. Ya. Bibi ti bapak. Padahal bapana bapak. Ai dina bahasa Arab mah bibi teh erek uwa ek bibi sarua. Dulurna bapak kolot urang. Jadi bapak kolot gigir, mak kolot gigir kan. Bareng kita gigir yang tengah. Gitu. Nah, jadi emak kolot gigir. Ai bapak kolot makan lalaki eta geus teu dicaritakeun. Nah, ya. Jadi iya oge kaasup nah. Jadi tabid. Dulur awewena bapak urang. Rek lalaki rek awewe. Dulur awewena aki urang. Itu oge sarua. Atawa ti dieu bijilna teh. Tidak saindung. Ti dieu ya. Ya Allah. Ya. Dulur awewena aki urang. Sarua jeung tadinya aki urang. Iya. Ai dulur awewena indung urang mah eta mah disebut teh kholat. Jadi indungnya. Ya. Nah, jadi beda ngaranna aya kholat mah teh awewe. Ari amat berarti bapak. Erek uwa erek bibi titihan awewe mah berarti kholat, erek uwa erek bibi titihan bapak mah amat berarti. Ya. Amun. Nah, kali itu nama kholatukum. Wa kholatukum ay kholat mah di dia jilna tah. Dulur awewena indung urang. Ya, dulur awewena indung urang. Bibi. Kholat. Bibi uang. Erek biberek uang. Pokokna mah dulur awewena indung urang. Atawa dulur awewena nini urang. Dek nu ieu. Dulur awewena nini urang. Erek anu syakik atau umun. Nya, erek anu syakik koh, erek li abin, erek li umin, erek nu saindung sabapa jeung indung urang, erek anu sabapa wungkul jeung indung urang, erek nu saindung wungkul jeung indung urang. Sama seperti halna urang. Nah, sehingga urang ieu tadi aya nu syakik koh, aya nu ukhtun li abin, aya nu ukhtun li umin. Arti.
Takara tangga dia ya. Acan kan. Biar. Ada yang kapal seker tadi kalau berarti. Berarti itu nanti tutunggu. Enggak salah lah, datang kadinya lah ya. Apa deh? Ya tekan kalau pakai teh. Anak iya kumaha. Anak iya kumaha. Tunggu lah. Sallallahu صلوا على النور أحمد نور الماء